Dari rumah ya, aing doang nikmat jam sakit nggak ngopi. Mantap ya saya kopi ya. Seger ya kopi ya, mantap. Kok tegablek nih, tegablek kalau ente can ngopi dia. Iya. Ini kemana nya? Saya ngopi jasanya yuk. Jadi, kamu tuh dulu mau ngopi. Kadang-kadang nani dulanya. Kemana? Nyaman ya. Aduh, mantap ya sedap ya. Harus itu buat tempo. Kamari ya jalan makan sampai jalan deh. Ngopi sorangan baik, tidak ada penawaran. Selamat ya jelema. Jadi jelema sakarat tuh nyampe kuari gara-gara penawaran kopi doang. Selamat ya jelema ya. Datang cerita pos gitu deh. Bang, saya ngopi mah. Itu hayang lah. Tadi nonsen orang aing. Ngomong atuh menanya ngopi mah, pakai cerita segala di kasam burger ledek ke jelema. Ya itu emang benar ceritanya. Bener naon sih ya? Itu benar yang ngopi. Tah, ngopi mah. Geunah. Abu geunah. Abu mantap. Geunah henteu? Oh ngeunah kieu mah. Abu kuat beak kopi aing. Urang ya lain teu kulopen ya. Urang aya urusan heula. Abu beak kopi aing kahareup nya nama abur. Siap. Cadah teh budak. Kopi aing beakeun bae. Nyenilah. Sahari bae yeuh. Duh, tampang-tampang ngabeakeun kopi aing di bae ieu mah. Kamari. Naon kemari-kemari? Tah, hayang ngopi mah ulah cok cerita kamari-kamari. Gak ada sia. Naon tah budak? Karek aing ngomong. Mana mbak aing eueuh? Mbak aing eueuh. Muter bae aing tiker tadi. Mbak eueuh ka mana meureun nya? Mbah hiji-hijina aing mah aneh. Nganjang gitu ka imah rangdanya. Piraku teuing nganjang ka imah rangda. Teu ngajak-ngajak aing. Sial amat tambe. Eta mah jelema nu kamari. Wah, sigana ka dieu yeuh. Nyumput aing lah.
tempat taris amat ya. Nah merenya jeung adem. Nah di dia bagus ya jeung adem mah. Perasaan berat amat sih bangunan ya. Hayang molor deui lah. Heuselan di dieu lah. Ngeunah meureun. Wah, es bangunan budak ya. Mantap kesempatan aing. Dijailan ku aing. Geulekeun ye sia. Dijailan saku aing budak. Make naon aing nya ngajailannya? Nah, sia. Nah, ya tambang ya. Ih, jayambean. Kajin lah. Maling. Mana maling? Mana? Maling.